Raksa Art Production. Kieu sanyana rai pangakakang ngumpulkeun dumasarana kakang teges ngutus Anoman nepi ka kiwarit acan aya beja kakang teh pinuh ku karempan Raksa Art Production. karisi ngaitna ati sok sieun kumaha onam lai sareng kumaha pamanegan sarira sadayana para senapati agung samya lenga Paula nun Gusti abdi Gusti pun anggada ngagaduhan kayakinan yen Anoman angsal damel sapanejana nang upami bae dina dangati aya gogoda dodo janu tumiba kana dirina hal ida mungguh manusia anu tebih tidak sakarupi dodonya bawi raos emutan salira paduka Gusti saya linggih kaulan syukur anggada nguatkeun kana kayakinan diri kaula atuh moga-moga be Anoman teh sing aya dina kajembaran sing aya dina kamulusan karahayuan kenging panang tayungan ti para juata marasanga juata maraul manten bayar bayar laras angin kudu kitu kaulanun Raka Prabu angin kersayang murbawi sesa anu tiasa ngajaga ngaraksa sadaya tunggaling makhluk nu gelar di alam ena mugi-mugi pangadua urang sadayana diijabah kunu agung kaulanun lahir enda barang nu disawag himawa wacana nyatana atuh istri Nalendra Raja Negara Sri Rama nu kasondong di Pancawati sasompengna Anoman mamalihan loncat lomobet heng salabeting kedaton sadayana samia aningali kulampahna Anoman anu dateng ngarsaing pawana Sri Nalendra Praja hing negara Pancawati hing Prabu Rama Tanirai ngapangakon Tanyera iya ingat pangku nani ngapangakonannya Srin mata kalau sumbang abdi Gusti pun Anoman ngaturkan semua bakti kaunyuk dampal paduka dalam kaulan Anoman ulah nuning syukur bagja kamayangan rasa kaula istu teu bisa dicaritakeun antara bunga jeung kahariwang risi soksieun aya beja anu sakirana matak ngajahetkeun hate kaula cing kumaha bejana Anoman Agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditadati salira paduka dalam ku abdi Gusti kaulan di hampura ku kaula timbalan hatur nuhun kumaha bejana abdi Gusti semeja unyuk uninga kalayan timpat ti payun nyangakeun beheung tek-teken ti korogorokeun suku genteng belogeun dan abdi Gusti naon di pabrik ku salira paduka dalam kedah milari laratan anak di mana aina jang Gusti sang Sudewi Sinta
leres aya di Alengka. Di hiji gedung endah. Segala rupi disayagikeun anu sarwa endah sarwa maha. Gusti, Kumaha salam. Kantenan. Warugana Sang Sudewi Sinta Istu mulus. langkung cantik kaulan. Syukur ari salamet mah. Malah ngangoragsukeun anu sarwa endah anu sarwa mararahal. Nanging sadongkapna abdi Gusti hing pangkonan Sang Sudewi Sinta prameswari salira paduka dalem. Hapunten anu kasuhun tipa-tipa ieu. Kumaha anu mah. Geura bejakeun ka kaula. Ku hayang ngadenge jawaban ti Sinta. Oge ku hayang ngadenge beja nu sabenerna ti sampean. Geura-geura bejakeun ka kaula anu mah. Lulunun. Danggep ieu Sang Sudewi Sinta parantos masihan amanat ka abdi Gusti anu kedah didugikeun ka salira paduka dalem. Kumaha bejana cing geura bejakeun buru-buru. Buru-buru anu mah. Buru-buru. Sri Nalendra Praja Negara. Ku hayang engana nguping laporan ti anu mah. Alah batan ninga asem sareng uya. Istu teu aya kasabaranana. Kitu kaayaanana Rama ing kedato. Geura-geura bejakeun ka kaula anu mah. Kaulan Gusti. Jeung Gusti Sang Sudewi Sinta parantos masihan amanat ka abdi Gusti kieu manang. Anoman bejakeun ka Rama. Yen kaula moal balik Raksa deui Art ka Rama. Production. Sabab kaula di dieu istu aya dina pangabetah. Lubak-libuk harta bana bro dinyuruh bro dipantong ngalaya di tengah imah bari jeung sagala aya. Keur kaula sanajan bari jeung dipaling tapi istu ngarasa bagja bari jeung sugema. Mungguh istri. Aya paribasa. Neangan duit teh kalalaki. Naon hartina kudu hirup jeung Rama sangsara salawasna. Naon hartina hirup jeung Rama di bawah leuleuweungan. Naon hartina kitu manawi dawuhna. Tapi jeung rahwana sagala barina aya pake hade beuteung seubeuh. Imah pag. Tapi jeung Rama kahujanan, kaanginan, kapanasan, kapoe jeung sajabana. Begituna bejakeun. Ti kaula Sinta Rama hiji lalaki nu teu boga polok. Rama hiji lalaki nu teu boga otak. Rama hiji lalaki nu teu boga kahayang. Rama hiji lalaki anu eueuh tanggung jawabna. Dasar bogoh tapi teu dibali hate nu jadi pamajikan. Itu manawi dawuhanna. Itu manawi ucapna. Leng resmi ya kang sapisana madugi nglarang. Iya denati leng resmi ya kang sapisana madugi nglarang. Ya denati solemra salin pawar saya mangat netra mangga ieu kersana Prabu Rama leuleus satulang sandina gablas piastarana upami nguping geredeg onaman teu matak ngageter kana hate nanging nguping laporanana anoman anu ngujukeun nyen Sinta kitu kaayaanana istu karasana ku anoman lir ibarat ngadenge guludug pitu gelap sanga geledeg rerentetan deder paterpan pantara ngancik dina atina tayah hinggana
kanaos bari Prabu Rama teh titising Wisnu kang ngabetara nanging da munguh wujud manusia sok kena ku owah gingsir kitu nyata sipating makhluk atuh kaayaanana Prabu Rama beki lami beki robi lir anu langit wiwaha pananganana mulisik kana wangki ingan anu nyeli dina cangkung atuh lajeng bae wangkingan Prabu Rama dicabut sapada harita kumangkana Rai sadere kakang sadayana oge para narapati oge para senapati pileuleyan sapunyere pegat simpai paturaya ragawayahna mangsa kiwari kaula teh hartina hirup di alam enda nu dibelaan teh Sinta nepikeun ka kaula tunggara lara balangsa kari-kari Sinta ninggalkeun kaula sarwajeng raga di kantun kunyawa hampura diri kula ku sampean Lasmana teruskeun tapak laca kakang mangsa kiwari kakang teh bakal nu gejangga hananing rekat Rama nubruk kana pangkonana kaula nun ulah kitu kakang ulah kitu kakang naon artina kakang kudu kikian sing emut kakang kana Purwado mandi kang sing emut upami kakang adamel tinakan model kieu rai sieun saha kana rumah jantung hiu raga ngarasa tunggara kumambak nandang Rai ulah dihalangan gerakang helas Tuhartina sing emut kan sing emut kan sing nyarai kangkang ulah putus pangharapanku dasar wanita kan nanging komarawi bawa kakang katut rai oge turunan bakal langit model kieu kan sing emut karai kasan reknya karai saha nureknya karai rai teh mihape diri rai kangkang nanging naha kang adoena bade ngantunkeun rai tega teuing Raksaat Production. Kesan Kak Sinta sanajan batur ngahina urang geman percaya
Rama. Dedeh cinta nepi karama rek nyentinakan ka diri pribadi. Ana dipikir ku kula naon hardina hirup diri kula. Sedengkeun jadi harapan kaula teh walti cinta. Tapi ayeuna cinta begitu ka diri kaula. Cinta tega teuing anjeun. Istu anjeun ngahianat kana cinta kakang sorangan. Sugan teh nya cinta rek satia ka akang tapi geuning bukti bari jeung nyata. Rasa kiamat hate kakang karasana ayeuna. Kang sing emut. Sing emut kang, sing emut karai mihape diri rai kangkang. Saha nu rek mikanya karai kang. Sanajan bari kumaha rai teh anu kang ditutur. Rai Lasmana adi akang dede bagi hampura kakangku Gusti anggun kang aya dina kasadaran sing emut kaulan sing emut Gusti. Sari pamatrining rasa suci pangadiwin cik perlama sabadarana juyuna marum sari pamatrining rasa suci pangadiwin cik perlama sabaradana puputona kemana kedatona pangesi duhate akan junjuna solemra salin pawar saya melihat netra manga ieu kersana Sri Nalendra Praja Negara Pancawati Tenda Aji Juluk Prabu Rama istu kalbu dirungrum kabingung manah diganjar kasesah ati ngait kanu geus manah muntang kasinta nanging cinta nu dipikat cinta nyata ayeuna jadi naraka Rai Lasmana kaula nuhun kang akang ge sadar rai hampura kakang teh kajurung ku hawa nafsu untung ngesalira teh mikanya mika dedeh mika welas mika asih karaga kakak oge para narapati lan para senapati muga salira paduka Gusti aya dina kasadaran kalain mangke mut kaulan Sugriwa lanu hampura kaula tehnya
Kambelang abdi Gusti teu tiasa digambarkeun ku carita dina danget ieu kaulan. Anoman. Bener gitu. Moal bade goro Anoman, moal bade bohong Anoman, lara cinta kitu kaayaan. Malah waktu sarita kasonong rahwana. Kalayan dadak sakala waktu aya kaula liri anu mapana subabana. Eta cinta make calik dina lahunan rahwana. Bari digalentor digalemoh ku rahwana anu teu bisa digambarkeun ku carita kumaha sonona rahwana waktu harita kasang Dewi Sinta. Geus teu dihiding kabeh para prajurit. Istu nyacapkeun kasono antara rahwana jeung Sinta waktu harita. Geus anu mantong dicaritakeun. Raksa Art Production. Tong dicaritakeun. Lamun kitu nya carana. Anu yakin meureun Sinta teh geus kasukaan ka diri kaula rai. Kaula nuntong diemutkeun kang dunya teu sadaun kelo. Dunya teh masih keneh lega. Ulah ponok pangharapan ku model kitu ka. Nya rai urang sami antos lumebet ayeuna. Anoman kula nganuhunkeun kana beja ti sampean. Kula maksad kono ringa pangkona nawamu. Banglu selampana Sri Rama kaering hingkang rai anu sami ngungun ngangluh. Manga iurang kocapkeun Anoman mamalihan. Barang dumugi hing satengahing para tamtamalan para prajurit. Nyatana ieu Anoman beuki lami. Beuki kurang ajar ucap lampahna. Kalayan talajakna ingkar tina babeneranana, ingkar tina sifat kesatria sanajan wujud wanara. Damu Anoman teh anu benang disebutkeun rambat rama anu manusia tiaga rama. Nanging nyatana ieu Anoman talajakna beda ti anu mana sadaya samia curiga. Karena ucap lampahna Anoman. Hei, para prajurit, coba kumpul. Lu Gusti. Kade. Wah, betul. Masalah Gusti Anoman pada masian oleh. Dengekeun guaran dikahe para prajurit para tamtamalan sakabe para kadang kancawanana. Naon hartina andika dina waktu ieu capek, pusing, rungsing, bari jeung beuteung lapar. Ah, maling. Lu. Nah geuning benten Gusti Anoman bet kitu marentana. Maling. Tuh aya awewe geulis. Ayo tong alang kumapang serbu. Bawa ka dia bawa. Bawa. Atuh sadayana samia bingung teu mangitungtung susah manah taya sudana. Nyaku lampahna Anoman anu nirecatina bebenerana anak sadayana para prajurit. Dugikeun ka timbul papaseaan, mamabokan, kalayan perkosaan. Mangga ieu kersana tunda lampahna Anoman mamalihan anu dina danget ieu. Nuju kasonong di satengahing para tamtama, kasonong di satengahing para prajurit anu nuju mabok dina sagala rupana. Sanes mung sakadar mabok tina kakawasaan atarapi mabok diriku inuman. Istu mabok ucap, mabok lampah, mabok bebeneran hirup. Dugi kaingkaratina sampurna ning manusia sanajan wujudwana itu nyata. Hal ieu teh daya lian iwal ti alpukahna rahwana gesan ngancurkeun ngaran Anoman di pangkonan sadaya baladuana. Atuh sadayana samia bingung teu mangitungtung susah manah taya sudah ningali lampah Anoman kitu.
Gaya anu sami nyaosan di antawisna nanging aya balad wanara anu mikarsep kana lampa Anoman. Mangga tak kersa lumakuna Anoman kabat lumambar. Banglusnya tanah atau iya Anoman anu nuju mabok dina kakawasaan. Sumanga urang kocapkeun nyatana Anoman anu kasondong di satengahing marga anu kena kulumpuh pangawasana. Humargung humarurung nu tahingana toba. Toba. Di tobat tadi sangka tadi nyana nepi kakyo keayaan diriku. Duh Gusti Rama moal boa salira manganti-nganti kakaula. Aduh tobat ya kula tetahan ku tangan pangawasa lelesat tulang sani Gusti. Tobat mangga ieu Anoman kersana humargung humarurung munguh ari nafsu ageng pangawasa raga teu aya margi kaayaan dirina keuna pamupeul bayu pangawasana Sanga Sudewi Krendanawati Prameswarina Rahwan nyata ia Anoman lampah namung humargung humarurung gugulingan mangsarita nanging bade lampah teu aya kakiatan lir kapuk kaibunan ngalumpur kaayaan raga Anoman. Tobat lamun nyata ieu kaula teh geus dipastikeun kudu kieu dewa mending ajal ala nyawa kaula. Tobat tapi lamun nyata kaula dina waktu ieu masih keneh kudu panjang gumelar di alam dunia ulah nepikeun kalila panyisakan raga kaula. Tobat tobat Gusti Rama nyuhunkeun karamat mujizat sapaat ieu kaula Anoman tungara kula Anoman sangsara Gusti. Tobat nyuhunkeun karamat ti salira paduka Gusti. Istu Anoman hanteu pasti kapercantenan kasalira nyuhunkeun karamat mujizat sapaat. Na tobat